geus uga nak pek ayeuna mah geura singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu sok peureumkeun panon wayahna sabab abus ka nagara amarta kulantaran bangsana bangsa siluman silemin ta urang teh kudu niru heula eta batur ge pan make politik urang ge kitu we sabi we kulan pake siasat ngan ieu kedok ulah dipake siapa pajangna di mana geus merdeka mah kudu transparan beres suka dibeli kupati Pak Haji Rahmat suka dibeli kupati kumaha Kang Pilo nya diri masing saring cing pada wiki masing emut berah peuting kadek kajongjonan teuing pakae kadek kajongjonan Rawi kumampi katakin tanah sangka tumarima maci sidik saban wanti muapa debat asmaning pangeran sing hade yang atil pulang sarana kumaha no kecap kudu ulangan pinter nyarita gernya pada wiki sangkan aya karasana wajib ulangan pinter nyarita sangkan aya Pak Haji Sidik karasana pada kanu jauh sok dibelat teh yetim suka teuing lamun panggil Alia Bahrona batana pegatu lihat suka dibeli ku pati Kang Dedison suka dibeli ku pati sindang layan para patang cisaran lembur bubur pilih ayah kelepatan mamah ajarang maserang makan apun tengah luka sukun apun tanpa bambang sulaksana Bekasi anu kasukun kuya pertapan najiar Kang Linewi kuya pertapan najiar Kang Linewi di pertapan Tonawaru dah kareh kabana sapon kupring gandani ya nggih tempat anu nyingkur sisi gunung Raden Gatot Kaca Lugai tatapa ngadeheus ka pamana ngandika tageni tak gini tamat tak gini neme hidup di susu diberesihan heula nyaeta supaya dina panginitan teh kudu nyunah kana kudu nyunah Rasul sumuhun satemena ari amal teh kumaha niat tahu kumaha niatan teh
Ini berjuang lamuntina dengki, lamuntina dendam, lamuntina ujug ria takabur dina harti bakal gugur memeh tempur, bakal perlayak memeh perang, bakal pati memeh jurit. Sabab lamun jelema ini tina durukan kaituna bakal jadi ruhak, bakal jadi lebu. Deh. Kandenan sepuh. Omat. Jadi pangna dititah tatapa teh supaya tiis heula pikir, tiis dingin palipurna, tiis ceuli herang panon. Sumohon eta. Naon sabab? Ceuk kolot baheula mah hirup teh kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapel kaituna abeh teu melengkung bekas nyalahan Ai malapah gedang. malapah gedang ngaranna daw sabab ari hukum-hukum pangeran mah ulah diuleuwihan ulah dikurangan Ulah make nafsu komaria. mun awi panjang entong diteuk-teuk lamun ponok eta ulah disambung Ulah disambung. kudu sacerewele na ngadek sacekna nilas saplasna Sautuhna. tetep urang teh kudu hirup make dadasar daw Ulah nyedak nafsu komaru. cing bener-bener narimakeun kabar ti pangeran ulah kabebenyokeun ku gambar Dah eta. Ulah kabebenyokeun ku figura deh eta. nya daw nu matak cenah geuningan di imah ulah aya gambar jelema padahal eta teh lain di imah eta tah di dina kolbu Dina mana bulan? anu kawengku ku dada hidup omat kasep tong borok make jeung gambar jelema di imah mah gambar sasatoan ge ulah lain di imah anu sok diheesan ku urang tapi tadi imah eta laku lampas sato dina hatepan kahayang mah cocorokot mah panasan mah teu kaop batur aya milik urang ngagerbeg Tenan. aya deungeuna batur celemut ta eta teh laku lampas sato anu aya dina diri Aya rezeki batur hayang jatah batur calebak. Tahu. Nya, timala. Tah, ai mulus mah rahayu memeh ini teh kaituna ge pan. Bakal pinangih jeung kabagjaan sanajan nyorang hese capek susah payah pait getir rara jeung barangsak moal ara jeung subaha sabab geus dipikir dibulak-balik setiap perjuangan aya pengorbanan. Laras. Mata kena beres Nya. eta kulan. Daw kahartos pisan tah kitu kasih geus uga na pek ayeuna mah geura singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu sok peureumkeun panon wayahna sabab abus ka nagara amarta kulantaran bangsana bangsa siluman silemin ta urang teh kudu niru heula eta batur ge pan make politik urang ge kitu we Sami bae kulan. Pakai siasat. ngan ieu kedok ulah dipake siapa pajangna di mana geus merdeka mah kudu transparan Laras. Eta mah sementawis we. bukakeun kedok teh di mana geus merdeka mah supaya ku rakyat kanyahoan Apaleun burukan. kudu nyaritakeun nu aslina di mana geus merdeka ayeuna mah teu naon anjeun dek nyamuni gepek wae engke mah geus merdeka geus hartina teh geus bebas ulah ieu mah geus merdeka ai hirup di kedok wae make kedok agama make kedok nyaah ka rakyat make kedok nyaah ka nagara teu nyaho duit nagara duit rakyat dihakan Da eta ulah dugi ka kitu kulan. nya daw tak kitu ieu mah mihape teh daw sanggup jadi bangsa buta jadi goreng patut mangga teh teuing demi perjuangan bujeng hingga rupa jadi kitu sanajan ansur jadi lebu nya eta Sae kulan. sok peureumkeun ayeuna wayahna urang make kedok we heulaanan ayeuna mah kedok maranehna sae
demi perjuangan. Lajeng wae Raden Gatot Kaca meremkeun socana menekung kanu Mahagung Mujabrata Hyang Mahasukma. Iya nggih. Ari pang ini tantina bersih. Istuni ngaguluyur ieu ilmu teu aya gangguan naon-naon Gatot Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi hiji denawa. Ulu giningan jadi kieu kaula teh tahekeun bae. Demi, demi perjuangan kan bae. Da ngaranna ge bajuang kasep. Leres. Jadi naon? Saparantosna ieu wujud gentos. Panginten setiap dat sifat asma apa teh kudu beda. Iya heueuh. Urukan teh kudu benten. Ganti wujud ganti rupa teh kapan ngaran oge pi hidup teh pi ngaranna teh. Ieu kulantaran ngaran geus alus tiba heula gitung diganti tah mah. Eta teh karya Mama Atmaja almarhum. Leres. Hah? Atmaja kebungkur. Mama Atmaja Cigebar pek pingaraneun maneh teh ulun umul. Ulun umul we. Tina ulun kumaula mun tetenya. Ngan baheula mah lain umbulnya eta tina unggul. Unggul. Ai ulun teh kumaula Kumaula. bakti diri ka negeri sabaraga ka negara ai unggul hartina jaya. Jaya urukan teh. Kudu Nya, daw. Jadi ulun unggul, heeh. ulun umul Saipudin saya wakulan. Dah leres. Sawios ngaran ulun umul ge keun bae lah ngaran mah teu naon. Kan baik demi perjuangan tama. Anu penting misi jeung visi abus.